Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La muqaddimin wa la muqaddidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhinin wa qa'imil birril muhajjalin wa ala alihi al-muril kamilin wa ashabihil hadina muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Sabadana manjatkan puja syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kami dengan mulia ditambah-tambah dicurah-curahin ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu kasantetan dimana saja meninggalkan pasal anu katilu anu meninggalna ma tawaqqafa martabu anta qalimuhu bi rabbika wa la tayassara martabu anta qalimuhu bi nafsika wallahu a'lam bi haqiqatihi murad. Walau di rumah mudah kahiji tujuan anu disandarkeun eta tujuan ka pangeranna sareng moal leureun jelema bisa ngahontang moal gampang hiji jelema bisa ngahontang kana hiji kahayangna berdasarkan karena kekuatan dirina. Umumna jalmi mikir secara realistis. Upami urang lapar, maka nu diemu teh sang upami urang teu gaduh artos, nu diemut ku urang teh saroge sabab teu boga duit. Upami urang kenging musibah murang kalih teu damang, nu diemut teh doktor. Jadi segala rupi kebiasaan jalmi di alam dunia teh sok dibiasakeun ku urang anu aya harita ge katingalina. Padahal eta teh tos ngaduakeun Gusti Allah. Upami urang teh mah mayunkeun Allah, ngaduakeun Allah, ngaduakeun Allah, atana teh manarikeun ka Allah, mayunkeun ka jalmi, maka Allah bendu. Da Allah mah alim diduakeun. Maka ulah lepat upami ayeuna urang hirup teh dinomor duakeun ku Gusti Allah. Da urang sok nganomor duakeun Gusti Allah. Eta teh kabiasaan urang. Lamun cek bahasa tauhid atau syirik, syirik nanti disebut syirik khofi anu samar. Ibu nyeri mastaka ujuk-ujuk wedama gara-gara naon, gara-gara parame. Berarti Allah ngaleungit hari tadi. Ibu wareg buang gara-gara naon, gara-gara sanu. Eta teh tauhidna leungit. Allahna ka mana? Halam-ham gara-gara ngaleueut Allahna teh leungit hari tadi. Tah eta teh ulah dugikeun urang ngaduakeun ka nomor duakeun ka Gusti Allah.
upami jalmi nu iman anu diutamikeun pangpayuna teh Allah meunang nikmat buru-buru syukuran ka Gusti Allah kemeng musibat enggal-enggal sabar ka Gusti Allah hatena teh sumantena teh ka Gusti Allah we jalmi anu iman mah. Jadi jalmi anu iman mah meunang nikmat syukur meunang musibat sabar. Dugikeun ka baginda mah juntunan Kangjeng Nabi mah nyebatkeun ajaban li amril mukminin inna amrahu kullaha khair. Saur Kangjeng Rasul kami teh cenah kaget kagum ka umat iman ka jalma iman urusanna teh eueuh nu goreng. Selalu sadayana teh dibeuna dipasihan kahebatan, dipasihan kauntungan, dipasihan karawasan, kanikmatan, syukur. Di mana kenging kapayudit neng musibah sabar, sakitu da urang hirup di alam dunya mah. Menang nikmat buru-buru syukur, menang musibat buru-buru sabar, sakitu. Da urang pasti bakal menang nikmat, bakal menang musibat di alam dunya mah. Moal salamina urang hayang nikmat, bakal menang musibat. Moal salamina urang untung, bakal rugi. Nu rugi moal salimna rugi, bakal untung. Ayeuna ceurik, da moal ceurik salamana, bakal nyerengeh. Anu seurik moal seserian sadayana, salamina, hiji mah bakal naon, bakal sedih. Ibu hoyong bagja salamina. Haban we calangap seuri we. Kumaha moal biasa, sabab di dunia mah heueuy jeung deudeuh. Nalika keur heueuy bakal deudeuh, di masjid bakal heueuy deui gitu nya. Mata lamun keur heueuy kade sing hati-hati engke anjeun bakal deudeuh. Lamun keur deudeuh bakal heueuy deui kana mah itu. Pancek bahasa Sunda di dunia mah heueuy jeung deudeuh eta teh bahasa naon? Bahasa hadis teh. Syukur jeung sabar heueuy jeung deudeuh teh. Ajabani amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Abdi kagum sakanjing Rasul kana urusan umat iman jalmi nu beriman halus we sadayana teh nu goreng. Ajami amril mukminin inna amrahu kullahu khair. Heueuy jeung deudeuh teh bahasa kolot geus anu diterjemahkeun tina Quran. Model dina bahasa sepuh geuninge kudu bisa neuteub ka hareup nyawang ka tukang jeung beuntak apoe ayeuna eta bahasa sepuh teh. Eta teh terjemahan tina bahasa Quran teh. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah ini. Wal tandur kudu anjeun ningali nafsu kana akan ade di anjeun kana hiji kajadian nu bakal dipibanda ku anjeun di waktu kan datang. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad gitu. Eta nandakeun kana maknana anjeun kudu bisa nyawang neuteub ka hareup nyawang ka tukang bentak anak wae anjeun. Jadi jalmi iman mah di mana kenging nikmat kenging sabar, kenging nikmat buru syukur, kenging musibah buru-buru taplakan ku sabar. Eta hungkul jalmi iman mah. Alus cenah sada jalmi iman mah aneh cenah ajab bahasa lagi ajaban ajib cenah. Ajib teh kagum cenah kami kana urusan jalmi beriman mah. Aralus kabeh lagi. Kumaha teu beriman di mana untuk beriman mah anu petot ka imanana mah teu aya kasayanana. Kantun urang ari urang teh iman teu tinggal we lamun meunang nikmat syukur teu. Oh sok meunang nikmat alhamdulillah. Ya sok meunang nikmat mas sakedeut nya. Oh sok syukur teuing. Ngan dina palebah syukur ge da hese eta teh. Mata wa qalilum min ibadiyah syakur. Sakali pisan jalmi sakali hayang syukuran teh. Dina nalika urang kenging nikmat ka Gusti Allah, emut-emut teh lamun diingetan ku batu. Ibu mun teh mah urang bade ngalaksanakeun bobo, bade bobo. Da bakal ngageleger eta teh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Rek sarek mah. Cing inten gugah bobo kosok alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa alaihi nusyur. Jarang poho eta teh. Dan geus bogo gawe da poho. Nya napa kurang jadi bungkul ibadah sarua kitu da poho alhamdulillah di ayeuna bada mamatana. Waduh ari teh diingetan umroh mah
anu gah tengah wengi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lamun teu diingetan mah datuang oge wareg-wareg teuing mah datara syukuran ka Gusti Allah alif teu ingetan ku teuram mah teuram alhamdulillah da arti teuram mah tara alhamdulillah eta teh da teu inget kana alhamdulillah teuram mah tanu mah di dinya wa qalilum min ibadiyas syakur buru-buru cenah meunang nikmat teh syukuran ka kami ulah nungguan gedena nikmat tapi naon syukur we heula ka nikmat teh rek leutik rek ageung syukuran we heula kana nikmat mah ngarah datang gede uskuril qalil hatta ya'tiyakal katsir syukuran anu leutik sehingga naon anu gede bakal datang. Dua dinten pun bojo di Balai Rame ngaemsian kan sok ngaemsian itu jeung bupati jeung dewan-dewan ini teh ngajakeun. Dua dinten dongi di dieu teh ngajakeun. Ari ampotna teu pati gede. Teu gede. Sakabdi teh hanya ka hana saya dua peuting dua berang dua peuting antengan ieu ari buluhna sakieu. Eta abi nyebutkeun kitu teh teu sadar eta teh. Di sakeung rojo sakieu ge alhamdulillah. Eta teh ajengan ieu nu kitu teh. Kumaha premana kitu teh. Sakieu ge alhamdulillah. Jadi nikmatnya kurang nikmat teh hese eta teh. Uskuril qalil hatta ya'tiyakal katsir teh. Bari nampi kana nikmat masa ti Gusti Allah hayang nu gede we heula. Urang teh gaduh kanikmatan tiasa ngarenghap tiasa papa tiasa itu baru kanikmatan ti Gusti Allah. Kanikmatan ti Gusti Allah teh kadang-kadang urang teh sok dihilapkeun. Ngan dina pada umumna kanikmatan ti Gusti Allah teh berda ninggalna teh kana nikmat nu haliah unggul we. Anu dohirna we unggul, nikmat dunya we unggul. Henteu nikmat akhirat mah henteu. Jadi nu kudu disyukuran ku Allah teh sanes nikmat dunia unggul tapi nikmat akhirat. Da urang mah sok ninggal teh sok syukur teh galib-galibna lamun meunang nikmat dunia. Gaduh bumi sok syukuran. Alhamdulillah tetangga abdi alhamdulillah dikersakeun gaduh bumi sok sanajan bari ngridit oge alhamdulillah dikreuh-kreuh mimiti mah tanah abdi teh meunang anak-anak bari ngicil. Ras kengeng we bata ditumpuk-tumpuk tapi kasabar taun bata numpuk lagi. Gosik ditumpuk-tumpuk sabaraha taun, sabaraha puluh taun numpukeun keusik teh. Ayeuna aya di dina bisa dibangunkeun alhamdulillah tapi kan kajadina ieu keusik. Dikreuh-kreuh meunang nikmat eta urang sok alhamdulillah. Nikmat dunya. Urang gaduh motor kan osok teh haja gaduh motor enggal mah nya sok dimandian ini undang tetangga cai dipayun main kembang mawar arah laris rek mobil rek motor ya angkun di kembangan urang mandian heula can mandian urang syukuran heula eta teh nikmat sae eta teh ibakan heula arah laris ada motorna mobilna teh gaduh warung syukuran deui nikmat dunya eta teh. Namun nikmat teh sanes hukum nikmat dunia hukum kana di syukuran teh. Bahkan anu paling diutamikeun teh syukuran kana nikmat akhirat nyata nikmat iman. Dina sapali maqalahna ba'dul ulama nyebatkeun aya 3 perkara ngakibatkeun leungitna iman. Tarkus syukri ala nikmatil iman. Ninggalkeun syukuran kana nikmatna iman. Di antaranya eta. Urang teh tadi teh salat alhamdulillah salat. Beres salat assalamualaikum. Tos salat lohor da poho alhamdulillah sugan kieu alhamdulillah Gusti abdi pasian kasehatan nipasan keimanan tos ngalaksanakeun salat lohor. Sok alhamdulillah teh. Poho eta teh. Alhamdulillah Gusti adi urang teh maca Al-Qur'an tos 2 lembar alhamdulillah Gusti tos maca Qur'an 2 lembar mah sok kitu sadaqallahul adzim da poho alhamdulillah pada ini mati mana
Teu sadaya jalmi biasa syukuran biasa maca Al-Qur'an. Ibu atas nyencereng dia. Nyencereng atas tacan. Tacan sok nyencereng heula ayeuna mah. Lebetkeun mimiti ayeuna sok nyencereng terus alhamdulillah tah dina ge Pak amal soleh teh iman eta teh. Nah kenceng beres lebetkeun kenceng atos 2000 teh ya. Alhamdulillah Gusti 2000 akhirat. Oh sok kitu tah da poho deui eta teh. Tara terbiasakeun teh ya. Anu akhirna nikmat iman eta teh tara nambaan. Da tadi syukuran anu biasa ngawas Al-Qur'an 2 lembar sadinten da tara syukuran isuk lain nambahan 4 lembar. Mimiti leungit salembar. Isukna geus saparapat lembar. Isukna sakaca saparapat lepe eueuh teu maca Qur'an. Da teu syukuran dari nikmatna. Coba lamun disyukuran, alhamdulillah Gusti menang 2 lembar. Enjingna teh ku Allah tadi kertekeun hate urang teh. Getol maca Quran 4 lembar. Da syukuran teh kamari. Wa idzana rabbukum la isyakatum la azidannakum teh lain nikmat atas hukul, nikmat iman teh kitu sami. Urang syukuran tos maca Quran 2 lembar teh enjingna teh alhamdulillah Gusti abdi dipersian iman ku sanira tiasa maca Al-Qur'an 2 lembar. Enjingna teh ku Allah teh bakal dipasya 4 lembar teh maca Al-Qur'an. Ayeuna sedekah 2000 perak kitu nya teu pira anak kenceng 20 perak tapi di syukuran alhamdulillah Gusti dinten ayeuna mah abdi teh nuju pailit Gusti. Gadung artos 2000 eta ge pamanggih Gusti 2000 ge gitu. Pamanggih abdi teh kana kenceng rek ngaji teh era mun teu ngenceleng teh. Tapi alhamdulillah pamanggih di jalan teh 2000 sana kurang teh. Tapi dilebetkeun kana kenceng padahal ada buka kebutuh keneh ieu teh budak jajan ngan dipaksakeun ngenceleng we kitu nya. Budak teh geus goakan hayang jajan kulantaran duit 2000 teh dipaksakeun ngenceleng nikmat lebetkeun kana kenceng teh 2000. Alhamdulillah. Enjing teh gaduh rezeki deui 4000. Dilebetkeun deui eta teh enjingna gaduh rezeki deui nikmat 8000 teras. Mari non nikmat iman tadi disyukuran kan. Tadi di ibu salat 2 rakaatnya dah hese eta teh nyukuran salat duha teh. Cobi lamun teh mah urang ini napak urang nyalira we melain mapatan ibu. Nah abi kitu bisa. Lamun salat duha 2 rakaat cek urang teh dina salat 2 rakaat teh alhamdulillah Gusti abdi dikersakeun tiasa gaduh iman tiasa salat duha 2 rakaat. Nah enjing nate ku Allah tadi dikeretekeun isuk mah ku Allah teh nyem urang teh bakal dikeretekeun Gusti Allah teh urang tiasa ngalaksakeun salat duha 4 rakaat. Teu lamun syukuran mah. Kumaha teu syukuran lepe poho deui kana ibadah teh. Kumagi urang teu syukuran kana nikmat iman. Nu mawi sareng ulama disebutkeun salasun min lisan bil iman aya amalan mun mata kaleungikeun iman teh di antawis teh tarku syukri min nikmatil iman. Ninggalkeun syukur kana nikmat iman. Jadi nikmat iman. Jadi jalmi ajaban li amril mukminin. Kami kaget karena urusan jalmi iman sareng Kanjeng Rasul. Inna amrakum khair. Nya eta jalmi di mana menang syukur, menang nikmat syukur. Menang musibah teh buru-buru sabar. Enggak kayak musibah teh, enggak. Sagala rupi ieu teh sagala rupi teh kersaning Allah ieu teh. Alit-alitna we kapeureupeunana. Enggak, astagfirullahaladzim. Kersaning Allah teh. Bunjing kapeureupeunana geus ibu gah bobo. Ku tatangga disingserikeun, beda naon? Dina soca aya cileuh, itu biasa sempat aya cileuh. Ada cileuh cenah. Astagfirullahaladzim istighfar teh. Nyerahkeun pisan ieu cileuh cenah ka udang sare gitu. Eta kersani Allah. Sadaya ge kenging musibah teh enggak sabar nu diemutkeun teh Gusti Allah. Naon wae musibahna. Sagala musibah nudugi ka urang sadayana kersani Allah eta musibah teh mangrupikeun hiji kasayan pikeun jalmi anu iman mah. Jadi jalmi anu iman mah di mana disebat jalmi anu sae eta jalmi bakal diuji ku Gusti Allah. Dina 40 dinten pasti diuji ku Gusti Allah. Lamun jalmi awon
salami 40 dinten teu pernah jalmi teu pernah diuji ku Gusti Allah jalmi sae. Hirup mati suka bunga we, susah. Teu pernah ceuri, teu pernah sedih. Hebat we jelema eta mah bebas we. Susukaan we kamari itu ka dieu teh. Eueuh tanggung jawabna. Eueuh nyaah ka tatangga, eueuh nyaah ka baraya, eueuh nyaah ka anak. Eueuh kabingung we, kumaha hayang manehna teh suka bunga we hirupna teh. Eta nya jalmi sae. Tapi jalmi anu sae mah di mana hidupna teh loba kabingung ka susah. Lamun jalmi dibere uji ku Gusti Allah gaduh rasa kasusah, ibu ulah ngarasula eta teh ujian ti Gusti Allah nandakeun urang teh jalmi sae eta we eta. Pan urang nu ngapoe teh. Ngal dinten panginten dengan artos teh. Enjing-enjing penting teh pan urang teh ngemut-ngemut. Kumaha urang teh boga beas isu. Teu geus bingung kumaha ieu teh boga beas isu. Budak rek sakola ngemut-ngemut ka dinya. Ada teh unggal dinten eta teh berarti urang naon eta? Urang teh jalmi sae eta teh. Teras diuji ku Gusti Allah. Kantun naon? Kantun sabar. Naon sabarna teh? Ulah keluh kesah, ulah keluar tina lisan urang kalimat-kalimat keluh kesah. Ulah. Cekape Allah alhamdulillah. Ibu kumaha damel ayeuna sabaraha pas dinten? Kenging artos alhamdulillah kenging we pun lanceuk mah 70.000 alhamdulillah kumaha cekap alhamdulillah berkah kedah kitu ulah kieu kumaha eta cara ge ibu teh sadinten sabaraha kenging penghasilanna pirage ulah nyungkeun pirage 50 perak ulah kitu ulah pirage alhamdulillah yang 50.000 alhamdulillah kumaha cekap 50.000 alhamdulillah berkah dipakai naon beli kalender alhamdulillah gitu berkah dan ajabani amri mukminin illa amrahu kullahu khair sanyana urusan jalmi iman mah sae oge nyenten hate urang teh kedah salamina tadi teh mayunkeun Gusti Allah kedah salamina hate urang teh aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha orang-orang upami urang hoyong hate urang teh nyantel we ka Gusti Allah teh. Seueur carana teh diantawisna. Supaya hate urang nyantel ka Gusti Allah, hiji urang teh kedah dawam wudu. Jadi asap dawam wudu pan hoream teh dawam wudu. Komo geus dibedak geus lipstik tut bae hitut kitu nya. Loba pandek teh kudu teh bedak teh kumaha ieu bedak geus geulis rek wudu deui pan lebar eta teh marukan teh iman eta teh dawam wudu teh di mana urang tos wudu batal wudu deui teh dawam wudu bade masak dawam kudu wudu teh bade bobo kudu wudu bade angkat kapangaosan kudu wudu sanes sungkul bade salat tungkul wudu teh sanes sungkul bade maca Quran hungkul wudu teh sadayana aktivitas upami urang hoyong dicaketan ku Gusti Allah maka urang kedah dawam wudu sabab Allah teh zat anu maha suci sok nyaketan teh jalmi anu suci cirina jalmi nu suci teh sok bebersih nyata jalmi nu sok wudu eta teh jalmi ciri jalmi anu suci nu sok disarengan ku Gusti Allah eta jalmi nu hoyong caket ka Gusti Allah kedah dawam wudu. Oh sok tara urang sami kitu hese eta teh gampang hese dalam wudu teh oh sok cenah abdi teh dalam wudu hitut deui hitut teh henteu mah pantel deui kitu nya pantel jeung caroge pantel jeung tatangga misalnya semuhrimna nah eta enten padilahna sapertos kitu nyaketkeun urang ceketkeun ka Gusti Allah teh nalika urang dawam wudu seueur padilahna wudu teh Kanjeng Rasul al-wudu syatrul iman ari wudu teh eta teh satengahna iman jadi urang tos gaduh wudu teh geus meunang satengahna iman tinggal neangan satengahna deui kabelah mana neangan pan eta dina ibadah satengahna deui jadi amal ibadah teh moal sah teu wudu mah salat moal sah teu wudu mah ngalaksanakeun ibadah salat
lamun teu make wudu pantesan mata syatrul iman satengah tina iman. Ma min tawaddu'a fa amsal wudu fa ahsan wudu kharajat khotoyahu min jasadi hatta tahruju min tahti adfarihi. Saur Kangjeng Rasul teu pati-pati hiji hamba wudu turun nyaekeun kana wuduna tah. Wudu teh kada saekeun. Wudu teh kada disaekeun. Maka eta jalmi bakal non dihampunkan dosana, dikeluarkan ku Gusti Allah teh dosa-dosana sehingga tina awak-awakna sehingga keluar tina ujung-ujung kukuna gitu. Maka dina sapilah riwayat sanes mah upami urang wudu teh Allah teh bakal ngahapunten ka urang sadayana dina setiap kecelakaan cai wudu dosa urang. Sabaraha kecelakaan cai wudu nu kahanap anu nyurulung kahanap cai wudu kecelakaan teh mata aya nyebabkeun cai wudu teh cenah tong dielap gitu. Makruh henteu ari haramna makruh dielap teh cai wudu teh. Naon margina pada teh malaikat cenah celaka teh. Setiap kecelakaan cai ku Allah teh didamalkeun malaikat, diciptakeun malaikat anu mana eta malaikat teh nyungkeun hapunten kana dosa-dosana. Nah, kita dalam dulu teh gitu, padilah nanti itu. Bahkan deui aya deui riwayat nyebutkeun jalmi anu hoyong sae ibadahna, hoyong khusyuk salatna, kedah ngalereskeun wuduna. Sajalmi anu sae wuduna, sae salatna. Pandina salat dina wudu teh aya kaepiat, aya amalan-amalan khusus teu usujud wudu. Saekeun wuduna. Pandina wudu teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nuju wudu pan eta nya. Nuju wudu teh pan urang ngadoa diajarkeun ka pungkur nuju diniah nih. Ibu hilap deui panggil aina hilap deui teh kata apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa naon teh? Kekemur. Nuju kemur teh urang teh ngadoa dina hate we teh kudu disadakeun. Dina hate cek hate teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Gusti tulungan abdi teh hoyong zikir tiasa zikir ka lisan abdi teh. Hoyong tiasa syukuran ka sanira, hoyong tiasa nyaekeun ibadah ka sanira keur wudu eta teh. Ingsreuk kana ieu diingsreuk dicabakan irung teh canak cai kenyot eta wudu teh sanes dicabakan ieu dicabakan dikeun sanes wudu eta mah sanes sunah ieu sana cai lebatkeun ka ieu dikenyot teh bari ngadoa dina hate Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin pan kitu Gusti abdi teh pasian sesengitan surga bau abdi Gusti teu kabedag meuli parfum teh batur mah bisa menyuri parfum maraha 100.000 200.000 1 juta 2 juta abdi bujeng-bujeng teu kabedag rek meuli minyak bujung teh kabedag aya oge minyak bujung di imah eta ge urut si apana mawa di urut ngamandian mayit ngahaja dicandak minyak gitu ya eta teu kabedag tapi Gusti abdi teh cing tiasa ngamseuh kana surgana Gusti teh. Nalika naon? Allahumma arihni raihatal jannati. Umpah wajah pan urang teh nyungkeun ngadoa ka Gusti Allah. Satos naon? Satos urang ngadoa nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi wudu ngaleungit hadas alit fardu karena Allah taala. Didinya urang teh ngadoa ka Gusti Allah. Hate we ngadoa mah. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyal wujuhu awliyaika wa tusawwid wajhi bi dhulmatika kama wa tasbadu kama tusawwid wa tasbadu adaika Gusti bodaskeun wajah abdi seperti salira ngabodaskeun kakasih salira wala tusawwid wajhi ulah ngahideungkeun pameun teu abdi Gusti seperti salira ngahideungkeun musuh-musuh salira dina poe kiamat. Ulah dia poe kiamah wae Gusti bodas teh di alam dunia Gusti abdi teh mahal skincare teh dunia kana kaciri wae Gusti kan kitu urang teh teu kabedag masa skincare teh 500.000 1 juta eta teh perawatan terus-terusannya terus yang hayang bodas teh
tak air kucai wudu we Gusti abdi mah. Nah kitu. Eta teh dina doa eta teh dina wudu kana panangan doa deui Allahumma atini kan kitu. Allahumma atini kita bisimali gitu. Kalau dina masakan Allahumma non harim syahri wa basyari ala nar eta teh doa hungkul. Jalmi anu nyaikeun kana wuduna maka bakal sae dina salat. Nah eta matak diatur kapungkur ku guru-guru urang teh. Sok wudu sing bener. Benerkeun make jampe. Make jampe pan anu disebut jampe teh bisa dikadukun. Make doa lah kaina mun disebutkeun jampe teh da pan bahasa kolot kitu make jampe. Pan ayeuna mah nyebutkeun jampe teh bisa di musyrik cenah eta mah dukun jampe teh maksud make doa gitu. Bahasa kolot jampe sok jampean heula, doaan heula. Gitu. Nah, di jampean nganggo doa eta adab-adaban dina ngalaksanakeun ibadah. Nganggo doa. Beresna mayun ka Gusti Allah. Tas beres mayun ka kiblat. Non? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Gusti jadikeun abdi jalmi ahli tobat. Jadikeun abdi jalmi nu disucikeun ku salira. Pan eta teh intina teh. Atuh nalika Allahu Akbar teh ingat ke salat teh. Da tadi ge saacan salat teh geus salat. Naon artina saacan salat teh tos salat ya teh salat dina wudu ya teh ngadoa dina wudu. Jalmi anu nyaikeun kana wuduna maka bakal sae salatna. Nah hari urang beut cilencang wae salat teh culang cileung bari gancang. Sabab tadi wuduna teh bener dah kitu nya rumaos wuduna teh leres. Asal wudu we gitu. Leres heula wuduna. Nganggo adab-adaban. Saur Kanjeng Rasul, inna ummati yad'una yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Kete umat kami teh bakal datang dina poe kiamah bercahaya umat Kanjeng Rasul teh. Bercahaya naon? Gurran muhajjalin min asaril wudu tina berkas wudu, tiras wudu eta teh. Urang teh wudu teh aya cahayaan. Jadi aya bakal cahaya engke dina poe kiamat teh kami Kanjeng Rasul ngabanggakeun mana umat kami tingali cahayana aya ngagebur umat kami teh. Moal sasah Kanjeng Rasul bari nyapatan ka urang teh dak aciri asal wuduna. Pan miliaran jalmi di padang mahsyar teh dipilari Kanjeng Rasul umat Kanjeng Rasul teh. Ummati Kanjeng Rasul mah ngalaikan ngaligugahkeun Gusti Allah mangpayuna ngagugahkeun malaikat teh Kanjeng Rasul jalmi rata ieu alam dunya di padang mahsyar teh rata sadayana teh aya makhluk malaikat teh milih Kanjeng Rasul kapan lah aya cahaya dipacana ku malaikat cahaya teh junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digugahkeun junjunan dan nuju sujud Kanjeng Rasul ge da para aulia Allah para nabi mah teu boboh kayak kata mah ibadah. Nalika kitu Kanjeng Rasul nuju ibadah nuju sujud ditaras malaikat Muhammad ayeuna teh geus kiamat. Eta Kanjeng Rasul naron ngawalarna teh ummati mana umat kami gitu. Ya gitu. Eta teh nu diembut teh umat mata urang teh hayang disyafaatan Kanjeng Rasul. Kita bakal ketinggalan cahayana. Cahaya naon? Cahaya tilas wudu. Kan dina surat Muhammad Al-Fats, dina surat Al-Fats disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan jabtu badam minallah li waridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bahasanya gitu. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Eta teh kitab Taurat jeung Injil. Ciri umat Kanjeng Nabi Muhammad mah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Katinggal cenah wajahna teh aya bekas wudu. Naon bekas wudu teh? Marahmai. Lainna tarang ngadekok kade teh. Ngahajapan aya tarang di hidungan. Saya asli teh bohongnya di hidungan eta mah digosok-gosok. Aya teh boleh itu teh. Get ya miten mapan Kanjeng Rasul cek Allah cenah ayat-ayat bekas wajahna bekasan tepikeun ka hidung tarangna teh.
aya nu hideung muhun aya age nu hideung tapi eta mah aya nu hideung bakatna aya tapi anu jalmi-jalmi anu ayeuna mah anu hideung teh aya bekas huruf di hidungan ieu teh haja ara katingali maksana hideung teh wajahna lain tarangna ieu mah tarang wajah mah sadayana naku di remongan sadayana lain di hideungan tapi kumaha aya bekas sujud teh marahmai teh wajhun malihun wajahna teh marahmai sakumaha saur Kangjeng Rasul ciri ahli surga kitu nya wajhun malihun teu kurabot hangseur tapi wajhun malihun henteu wajhun habusan qamtarira eta teh ciri ahli surga teh wajahna teh marahmai min asari sujud tina asar sujud tapi mun teh mah urang bagedut teh eta teh eueuh cirian teh engko sok kudu tapi bagedut wae zaman dulu wae tah da cirian ciri ahli surga ciri umat Kangjeng Rasul mah aya asaran sujud teh wajahna teh nu kadua kumaha cenah abdi teh hoyong caket wae ka Gusti Allah teh kedah nyeunkeun zikir ka Gusti Allah jeung nyeunkeun ngaoskeun shalawat eta zikir jeung shalawat teh nyambung we zikir jeung shalawat zikir shalawat sareng zikir shalawat zikir man ahabballahu taala aksara dzikrahu sajalmi anu cinta ka Allah maka eta jalmi nyeunkeun emut ka Gusti Allah aksara dzikrahu nyata nyeunkeun zikir ka Gusti Allah kumaha buahna teh eta jalmi bakal dihapunten ku Gusti Allah hiji tah eta jalmi bakal keng rahmat Allah berarti keng rahmat teh ber ketenangan Gusti Allah teh eta kami bakal dilebetkeun ka surgana Allah wa yadkhulu ma'ambi'i wa rabba'ulai wa masyhada wassadiqin wassalihin bakal dilebetkeun ka surga ka sareng para nabi para aulia sareng para sholihin para siddiqin eta lamun seueur urang zikir ka Gusti Allah ya ten hoyong urang caket ka Gusti Allah teh kada emut kada zikir ka Gusti Allah ari emut nama kumaha urang we kamampuanana fataqullaha mastata'tum bade padullah dzikron katsira pek anjeun kudu zikir anjeun sareng-sarengna zikir sareng-sareng zikir nya teh keur teh kaluar napas sareng 23.000 napas kaluar sadinten kitu nya urang teh emut terasa Gusti Allah naik napas turun napas Allah nyata abot urang mah moal tiasa eta mah tapi aya nu tiasa para aulia Allah kasih Allah bakal itu eta teh kaluar jeung lebat napas teh Allah jeung Allah we eta teh emut sadayana ge ka aulia Allah mah sok sanaos anu keur nyarios jeung urang da hatena mah terusnya gedur Allah nu bae Kangjeng Rasul oge haten menuju bobo Kangjeng Rasul bobo teh naon socana angger da haten mah teu bobo wa qalbu lam yanam wal ain qad na'isat kitu sih Kangjeng Rasul mah wa qalbu lam yanam wal ain qad na'isat hatena terus gedur ingat ka Gusti Allah sok sanaos socana mah dalam manusiawi socana mah tunduk Kangjeng Rasul teh tah ari tingkatan urang kumaha bade nu padkulullah qiyaman wa qu'udan bade eta urang mah eta ti urang emut ka Gusti Allah keur salih oge emut ka Gusti Allah nya tapi teu tiasa keneh padkulullah bukratan wa asila isuk-isuk ingat ka Gusti Allah atuh sore oge ingat ka Gusti Allah gitu jadi minimal emut eta emut ka Gusti Allah teh lamun teh mah waktu enjing-enjing emut ka Gusti Allah waktu santen emut ka Gusti Allah nah we didinya sok disebutkeun maqam ijabah doa maqam ijabah doa teh nalika enjing-enjing bada subuh padullah sareng bada asar menjelang kana bade magrib eta maqam ijabah doa mata padullah bukrata wa asila ingat anjeun ka Gusti Allah dina waktu enjing-enjing jeung pas santen eta zikir sanes zikir wungkul emot hayang caket Gusti Allah teh naon nyeurkeun shalawat mau shalawat ge nyaketkeun diri urang ka Gusti Allah rupi-rupi we shalawat mah margi shalawat mah ibu benten ngamangrupikeun hiji amalan anu ku Allah dipasihkeun ti Kangjeng Nabi Adam alaihissalam jadi shalawat teh sanes urang hungkul nu ngaos shalawat teh malaikat teh ngaos shalawat Allah ngaos shalawat tah Kangjeng Nabi Adam pangpayuna teh
makhluk Allah mengucapkan salawat teh ya kanjeng Nabi Adam. Man jalmi nu mangucapkeun salawat kanjeng Nabi Adam. Nalika naon? Nalika anjeunna bade nikah, kanjeng Nabi Adam teh dipasien bojo ibu Hawa. Ya, ibu Hawa teh eta teh nalika bade nikah ku kanjeng Nabi Adam teh teu ujug-ujug digadebrung tapi naon nikah heula. Tah maharna teh naon? Ngoskeun shalawat. Ka saha ka Kanjeng Nabi eta teh shalawat teh. Baca cenah shalawat 10 wangsulan. Ka saha? Gusti ka Muhammad cenah sok baca shalawat. Beda Kanjeng Nabi Adam yang dihapunten dosa. Ngoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Dinten shalawat geus dikapungkur keneh. Bahkan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dina sapelewat nyebutkeun kieu. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dina hiji waktos anjeunna hoyong diapunten hoyong dicaketkeun dirina ka Gusti Allah. Musa hoyong anjeun kami leuwih deukeut ka anjeun tibatan soca kana panempona kitu san Allah. Musa hayang kami leuwih deukeut ka anjeun tibatan pangdangu kana ceulina. Musa hayang anjeun kami leuwih deukeut tibatan hate kana naon gerentesna eta. Kumaha Kanjeng Nabi Musa? Tangtos Gusti abdi teh hoyong. Abdi teh hoyong caket ka salira. Kumaha Kanjeng Rasul Gusti Allah teh ka Nabi Musa? Fasholli ala Muhammad. Pek anjeun ngoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi Musa eta teh. Jadi jalmi an caketkan an nyeueurkeun shalawat ka Kanjeng Nabi bakal dicaketan ku Gusti Allah langkung sae tibatan langkung caket tibatan gerentes hate ing hatena. Langkung sae tibatan panempok kana socana. Langkung sae tibatan pangdaung kana ceulina. Caket langkung caket ya teh. Au nyaketan teh ka jalmi anu ngaoskeun shalawat teh. Moe di dinya jalmi nu hoyong dicaketan Gusti Allah nyeueurkeun zikir jeung nyeueurkeun shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alaihi. Sajalmi anu hoyong dipika cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka seueurkeun ngaoskeun shalawat. Nu penting mah cinta we heula. Cinta we heula. Aya jalmi dina hiji waktos. Da seueur dosana. Tapi lamun sumping Kanjeng Rasul tama langsung di masjid. Oh sok sering di masjid karena salat teh manehna mah ngan boga cinta we ka Kanjeng Rasul. Sumping Kanjeng Rasul cium tangan, beres. Wih Kanjeng Rasul batur masarat hees manehna mah teh. Wih Kanjeng Rasul teh ditaros eta jalmi teh. Ya Rasulullah. Naon? Ari abdi ani surga moal. Boga amal naon teu teu amal naon abdi mah ngan abdi cinta we ka salira gaduh sakitu nya teh ngan abdi mah cinta we ka salira ya Rasulullah kumaha abdi teh bakal ahli surga moal apa di Kanjeng Rasul dipaksa eta jalmi maka Kanjeng Rasul ya Rasulullah enggal teh walar ari bakal lebat ka surga moal boga amal naon anjeun abdi teh cinta ka salira kumas Kanjeng Rasul diwar Kanjeng Rasul man ahabbani sajalmi mencinta kami bakal bebarengan kana ma'i fil jannah bakal sarengan di surga jeung kami cerket Kanjeng Rasul eta Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Allahok jelema tara puasa jelema tara salat harga gitu bahasa ayeuna mah tukang maksiat cinta Kanjeng Rasul bakal bebarengan jeung kami di polototan saya nya semaksa di polototan bahasa abdinya aku bakatan heran-heran piraku ya Rasulullah disumpingan juga Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah ras eta teh lamun jalmi mika cinta ka anjeun bakal dilebet ka surga jeung anjeun bener kitu kan Rasul nu akhirna eta Sayyidina Abu Bakar eta teh hadis-hadis masyhur bu terangeun sadayana sahabat benten sareng hadis anu ahad anu hiji-hiji saurang masihkan juga saya jalmi ieu mah apaleun sadayana masyhur jalmi anu micanna kami bakal lebat ka surga bebarengan kami dugikeun Sayyidina Abu Bakar mah naon
ku bakal ting bungah-bungahna karena eta amalan saja mungkin tak kami bakal barengan jeung kami tapi kan kajoget gitu. Mata aya bahasa dina sufi aya tari sufi muter geunya tari sufi geunya muter ngelilingan teh tari naon teh hilap dia teh tareka samania lepat lah muter we eta teh dikirna teh bari kieu muter we dua kalieur eta teh kapukur sanadna ka Sayyidina Abu Bakar dari ka Sayyidina Abu Bakar dipasihan kabagjaan saja minggu cinta kami bakal barengan jeung kami eta teh masyhur ya teh nu mawi cinta we heula ka Gusti Allah ka Kanjeng Rasul teh engke bakal ditos cinta mah bakal turut saya cinta unggul ngan tina asar cinta nu bener-bener cinta bakal turut eta teh da moal mungkin cinta teh turut mah bohong lamun cinta teh turut sok mun teh mah ibu murang kali teh resep ka artis da hayang juga artis teh bohong lamun teh hayang lamun tukang dangdut resep artis dangdut kitu nya ayeuna kumaha robih tampilanana disaruakeun aja gitu. Namun artisna teh make baju kitu, urang hayang juga kitu. Kan kitu nya. Artisna make topi, urang hayang make topi. Aslisna make lepis, urang hayang make lepis. Kitu diturutan we. Jadi lamun tos cinta mah bakal kitu. Mun tapi bohong lamun urang cinta ngan mungkul maca shalawat mungkul. Ngan pondasina mah cinta we. Di mana tos cinta mah Rasulullah salat hayang juga Rasulullah salat. Begitu akhirnya mah Rasulullah saum hayang jeung Kanjeng Rasul. Ditaros. Jantan saya syukur cinta hungkul ngan pondasina mah cinta. Man ahabballah. Jadi urang hoyong caket ka Gusti Allah. Mata muka dua sarana teh nyeutkeun zikir sareng shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadah we di emutan eta teh. Nya tapi beda urut zikir di jalan teu kedah. Nah kada di masjid nukul ari zikir mah di mana-mana. Ngan aya zikir dua, zikir khofi jeung zikir jali. Lamun zikir jali keur di masjid sok tarik di masjid mah zikir teh subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ari keur ngaradangan balanjaan mah tong tarik-tarik teuing ngeunah hate we. Mang sabaraha teh 12.5 subhanallah subhanallah alhamdulillah ulah hate we eta disebut zikir khofi. Ibu keur ngaramet keur melakannya subhanallah ulah disadakeun hate we. Ngalabatkeun nanem eta melak-melak pare subhanallah 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 kan lumayan sakitu oge. Teu kudu disadakeun nah hate we. Ibu bade angkat ka pasar jam 3 pan biasa jam 3 teh. Di pasar teh dina hate teh subhanallah subhanallah. Karetegkeun teh hate jeung dikir khofi. Teu kadah diucapkeun teh ditarik digelegerkeun bisa jadi fitnah. Kenaon teh cepet gitu wae maca shalawat hate we aya dikir khofi disebatan teh. Supaya urang ka diemutan ku Gusti Allah. Nu terakhir katinu jalmi anu dicaketan ku Gusti Allah bakal dicaketan ku Gusti Allah teh nyaeta jalmi anu sering mujalasah jeung para alim ulama. Tah eta model ayeuna urang sasarengan jeung jalmi-jalmi nu saleh. Ka mana wae ka pangausan, ka jalmi anu saleh angkat jaroh. Sasanu jumeneng kumpul teh. Kan tos ngantunkeun oge jalmi saleh. Da sumpi ka makom-makom jalmi-jalmi saleh teh urang teh sami sareng makom jalmi-jalmi saleh. Mari naon ada jalmi nu saleh mah teu ngantunkeun. Sanu rek nolak kana Al-Qur'an. Surah Al-Qur'an wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Ulah nyangka anjeun jalmi nu maot dina jalan teh maot bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Balik tah eta jalmi nu maot jan Allah teh hirup surah Allah teh inda rabbihim yurzaqun. Dekeun Gusti Allah haraja teh dirizkian. Nu mawi lamun urang sumping ka para aulia Allah, ka kekasih Allah, angkat ka pamijahan, angkat ka mahmud, sing aya adab-adaban. Non margina eta teh masih kaya ninggal ka urang teh. Ka adab-adaban.
komo di batu atau pikeun ulah mun teh mun bari ka makam teh Pak pikeun ka dongkok uihna teh teu dek mungkur mundur teh uihna teh teu mundur teu mengkol badan tapi non mundur terus da sieun nonggengan geunya eta kan ngantunkeun da ngayakinkeun para aulia Allah mah teu ngantunkeun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun tah mujalasus sholihin teh mujalasun jalmi saleh eta teh mangrupikeun supaya nyaketkeun diri urang ka Gusti Allah. Saya sungkul urang mujalasan pasti kena menang jeung ngantun ge sami eta teh. Jangan tos ngantunkeun para aulia Allah kasih Allah. Bahkan aya kieu sok sanaos kieu tapi diamalkeun ku urang. Di urang teh aya teu aya makom ijabah. Ini waktu ijabah. Lamun di Mekah di Madinah aya makom ijabah. Hijir Ismail makom ijabah. Multazam makom ijabah. Naon deui? Zamzam makom ijabah. Tujuh Raudah di Madinah Raudah makom ijabah. Da Sofa makom ijabah. Di Mekah mah aya. Di urang mah teu aya makom ijabah ngan aya kieu teh sakaol ngan diamalkeun ku urang. Mana cenah makom ijabah teh? Nyata hira majalis sholihin. Tempatna jalmi-jalmi saleh eta teh makom ijabah. Mantak lamun sumping urang ngadua dipaeuneun makom jalmi saleh para aulia Allah, paling tawasul kadinya. Maka eta teh baru makom ijabah, tempatna ijabah. Jadi orang tawasul ya. Alaikum bi mujalasati ulama wasima kalamin hukama fa innallaha bil qalbal mayyit binuri kama yuril aramaita binul matar bima'il matar. Anjeun kedah sasarangan jeung para ulama, anjeun sasarangan jeung ahli hikmah, maka aranjeunna teh bakal ngahirupkeun kurantarang mujalasah jeung para alim ulama jeung hukama, bakal dihirupkeun hate anjeun nu maot saperti Allah ngahirupkeun tanah anu kosong kana nu gering garing. Jadi lamun hate urang nalika sumping ka pangaosan teh jadi tenang deui, jadi cerah deui, jadi bagja deui. Nah eta teh ahli mah disebatna teh. Lamun datang ka pangaosan teh heuy jeung deudeuh we, carangap we, naon rame ka pengajian teh ngan rame aya eta mah sesana hikmah. Jadi pan urang marasa rame nanya, pa ieu mah da ramena. Mata urang teh ngahagaan jalmi teh kulantaran naon? Kulantaran rame-ramena ieu. Ngaji teh rame ana pangaosan teh. Saes ku ramena. Kumaha urang nu akhirna kumaha? Jalmi teh teu ngalarti we. Beres muludan, beres rajaban teh nu teu salat loba keneh. Nu teu puasa loba keneh. Ada eusina teh heureuy wae heureuyna, eueuh ilmuwan geusna teh. Dalam teu alamun ngajina khusyuk ada balumbar cenah ngajina khusyuk. Nu enak kumaha pangajian teh eusina teh sarua we stand up comedy. Kaina stand up comedy teh gitu. Ngabodor we. Jadi kitu nya. Ngan teh sakadik jalmi anu sasar dina pangajian teh. Da teu dieusian ilmuna ka mana ilmuna leungit emang teh. Hanas diondang jutaan tapi teu manyandakeun pahala. Eta. Teu masihan pahala, teu masihan pahala Gusti Allah. Da bongan anjeun mah bet salah modal. Jadi hati-hati urang teh. Rek ngatakeun teh, mengatakan agama ya teh. Deui hal ieu teh nu ngandung hikmah. Anu ngandung hikmah cariosan-cariosanna teh ngarah naon? Ngarah jalmi teh naon? Cinta ka Gusti Allah, cinta ka Rasul. Beres muludan, beres rajabah, beres muharaman, beres pangaosan teh darek ngaji. Eta. Darek salat berjamaah. Darek sarolat minimal teh. Mun puasa darek puasa. Pan angger-angger nu teu puasa, angger keneh. Nu teu salat loba keneh. Ada pepetahna teu aya, teu nepi pepetahna teh. Namawi dina sapali hadis nyebatkeun la tajlisu inda kulli alimin illa alladzi yad'ukum bil khamsi ila khamsi. Anjeun ulah cari can mu'alamin jeung jalmi alim kajabi anjeunna anu ngajak tina lima sana lima bina syakki ilal yakin kade cenah
ulah diuk jeung ngalarti kajabi pan aya palenggeranana teh lamun urang rek menjelasah rek ngaji teh kudu nu mana cenah ulama teh anu urang kudu datangan teh illa alladzi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi hati-hati cenah anjeun sareng Kangjeng Rasul ulah diuk jeung jelema anu alim kajabi etan alim teh ngajak ti 5 kana 5 hiji minasyakki ilal yakin asal nama ragu-ragu ibadah yakin ini nama ibadah teh ulah dibalikeun nu asalna yakin jadi ragu-ragu ibadah mah moal teu bener mah moal lamun teu usum mah moal bener salat teh moal ditaream daripada kitu moal salat jadi teu salat umpamana mah ibadah teh kudu apal heula ka pangeran ada apal ka pangeran mah moal ulah ka ibadah pan aya nu kitu aya mah lagi ibadah teh kudu apal heula ka naon teh kudu ningali heula Gusti tapi kan katingali Gusti koneng hideung beureumna teh jang naon salat can apal Gusti nah kitu nya kita jadi ragu-ragu ka urang teh tinggalkeun nasyaki ilal yakin minat takabbur ila tawadu calikan sasarangan jeung jalmi nu alim teh tina takabbur kana tawadu ngajak tina asana urang teh gede bulu diajak sing tawadu sing depe-depe sing jadi jelma anu bisa jiga naon ngalolotkeun dirina kana tani maka lamun jalmi tugasna teh kudu jiga tatangkalan jiga bibit jagong jiga binih-binihan kudu bisa ngalolotkeun diri kana taneuh ngarah naon ngarah diangkat ku Gusti Allah lamun teu bisa ini ngalolotkeun diri nya tawadu moal ngangkat-angkat eta teh urang ulah ngarasa bangga ku ilmu ku harta eta moal dibanggakeun moal batur moal ngarasa moal jalmi moal ngaraos bangga ka jalmi nu adigung tapi jalmi ngaraos bangga ka jalmi nu tawadu kapungkur di Probolinggo abdi teh dina sok naos sok diajak tuang setiap dinten Jumaah da bejana cenah abdi teh putra ajengan harita teh di Probolinggo bedah di pasantrenan ku pangarsa Baitul Arqam Pangarsa Ustaz Yusuf Ki Haji Yusuf Salim sareng rencangan duaan di Jakarta harita teh cek pangarsa ajengan teh ini dari Bandung ini dari Jakarta gitu. Hari meureun disangkana bade Bandung putra anjeunna ada orang Bandung Pangarsa Baitul Arqam di Probolinggo teh. Di itu teh Bu dispesialiskeun budak ajengan dinya teh. Disangkana teh budak ajengan gitu. Tuang teh sasaranna kan gratis gitu. Sareng para habaib Habib, para habaib. Eta abdi ninggal katawaduan anjeunna Pangarsa Habib Jafar tuang wantun tuang jeung santri dina sanampan. Teu pernah abdi ti mimiti masantren tepikeun ka ayeuna iwal anjeunna nu kersa tuang jeung santri sanampan. Gitu. Nah urang ngahina ka anjeunna isina kacida. Anjeunna ngalolopkeun diri tawadu ka tawaduna tapi dimuliakeun. Kan anjeunna dina derajat dina kaauliaan janten di para kiai teh jadi khalifah. Jadi khalifah teh pamimpin di tarekoh mah pamimpin se-Indonesia teh. Banyak tawaduna gitu. Tuang teh jeung urang sasarangan. Pan urang bina pilih, ieu mah dina nampan sasarangan jeung urang jeung santri. Lamun jeung ajengan mah jeung ajengan deui menjadi masalah. Ieu mah jeung urang jeung santri sareng gitu. Teu ngaleungitkeun kana derajat anjeunna. Tak urang nih jami dikersakeun jadi beunghar, dikersakeun jadi pangkat sok jeung jalmi nu masyarakat biasa-biasa sareng dambal ngahinakeun diri bahkan ngamuliakeun diri urang sorangan mata tadi lalapkeun cenah diri anjeun jika bini lalapkeun kana taneuh arah muncul hayang dimuliakeun maka urang kudu ngarendahkeun diri takabbur ila tawadu ngajakan kitu ngangkatkeun diri urang sadayana wihan deui tadi maqalah nu katilu tadi nyarioskeun urang mikir urang non tujuan urang mayunkeun urang sadayana kana nyungkeun ka Gusti Allah ulah mayunkeun pategenan kana ka manusia sabab upami urang pategenan ka manusia Allah bendung maka kadah pategenan ka Gusti Allah
ma tawaqqafa matlabu anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabu anta talibu bi nafsika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.